10.000 di mana duitnya ya? Menang dagang isuk. Oh dagang isuk, ya. Hayo sia. Tuh tinggalin dahar tan ini mana jeung ieu tah. Tah di mana dahar jeung ieu tah. Kangkung. Wah lain saya daun gedang. Kanting gedang. Daun gedang kolot nu kieu tah Oh, ye. kejona ye nih. Tapi jag-jag. Heeh. Nah, kan mana mau ke samping tah? Anto. Ah. Anto. Kadi ieu keun Aya kadi mah keun. lamak butut. Keun bae lamak butut lamparkeun. Tah, sia lamak butut. Tah, saria. Batur mah puasa Eropa. Urang mah urang mere si Nini meh boga bekal genep bulanan. Hayu tuna duit ke dia budak. Ah. Oh, bro. Tuna si Nini. Tah. Cicing Nini ieu teh pegawai Pemda provinsi kabeh. Heeh, diajak ngurilingan. Ah, si Nini mah. Tah, tuh. Coba sok. Tah, nih. Tah, hai bro kabeh. Tah, nyumbang. Tah, si Nini. Daripada ke tempat karaoke wae sia. Ah, si Nini tuh, nih. Ulah ngagagan nuruntah namanya. Tetep Nini ngalaruntah anggar ngalasuluh anggar ulah eureun. Sabab Nini ngalaruntah ngalasuluh teh awak jadi jag-jag. Pan tadi bare duit loba kumena. Duit jangan bekal dahar. Heeh. Jeung hirupnya. Heeh, jangan hirup. Ari ngalaruntah ngalasuluh mah kudu anger. Heeh. Oh, kudu anger ngalaruntah ngalasuluh mah. Nya. Kudu anger ulah eureun, nya. Sabab Nini teh meh jag-jag, sabab Nini ngalaruntah ngalasuluh teh Nini jadi Nini jadi tah. Hai tungguin duitna. Tuh, loba. Genap. Heeh. 8, Heeh. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30. Ya hajak gitu ngomong, oncom dagang oncom. Empat. Tilu genap. Delapan. Salapan. 80 tangges. 8 juta. 8.500.000. Ya. Duit emas 8 juta. Jangan modal dagang sayur. Mau nganjuknya. Sahana emak tuh kudu nganjuk. Boga modal sorangan. 1,5 juta cukup modal dagang sayur? Cukup. Ya kan? Sisana tunda. Paranti engke butuh. Kade ulah dibikin ka budak. Wah, ngiraheun aya karunya rek pasihan. Temenan. Lamun ieu dibikin ka budak emak teu tulus. Jangan emak jangan si Aki. Ulah dibikin ka budak emak mah ngora keneh. Aya aki-aki rego gara tingali ka bumi. Heuh, geus ayeuna jangan emak jangan si Aki jangan bekal, dahar jeung bekal dagang. Engke bajuna seuseuh. Ya baju geus 7 tahun teu sekuat hapeukna. Hah? Leuwih-leuwih 7 tahun, 10 mah urang. Tara diseuseuh? Kosong. Nya dagang sayur 1,5 juta sayur melengkap. Arek meuli sabun kana loba ayeuna. Ayeuna yeuh duit beulikeun sabun, beulikeun beas, meuli minyak, meuli asin, meuli sayur jangan dagang. Asin mah loba daging keisukan. Isukan loba daging. Nya. Bener teh? Bener. Beres ban. Beres. Mantap, dia cekalan duitna. Hebat kan? Hebat. Berkah. Ya imah. Nuhun kanu cekeneh marere barudak. Nuhun barudak karasep balageun. Doakeun. Doakeun sing baleunghar sing wararas badana. Terus pangdoakeun aya anak buah kurin ngaranna Budi rek nyandung tong tulus. Tulus mah. Entong. Beunghar. Ngaranna Budi rek nyandung cenah bener teh bos rek nyandung cenah bos. Rek nyandung cenah Warakeun tong tulus karunya ka pamajikanana. Gubernur ge can boga pamajikan ieu anak buah nang hayang 2 pamajikanana. Budi. Aing mah Budi tah, urang Ciamisnya sih Budi teh. Ciamis. Ya. Tah, ieu rek nyandung ieu. Nah, bejakeun tong tulus sing nyaa ka pamajikan. Tuh itu tuh. Keur susah jeung pamajikan, tempo ayeuna senang naik nyandung. Tah, eta ngaranna Budi rek nyandung. Tong tulus. Beunghar naon sia? Teu meunang. Pamali. Bapak ieu mah ya. Tuh. Nu mana tah. Tah eta
Rek nyandung, Bung, rek nyandungnya. Budak awewe. Budak awewena dibawa ke acara itu Milangkala Tatar Sunda. Bener dibawa. Ulah. Kanyonya Budi, ta salaki maneh awasi. Si Amis. Nuhun kasetnya. Mah. Nu regog sing cager, nya. Kaset sing beunghar. Sing Oh. mulya. Lah, sing manfaat pikeun balarea. Sing waras badana. Waras badana. Doakeun barudak cekene anu ngarilu sing calager. Sing wararas. Sing nyaraah ka pamajikanana. Ngeureut. Anu boga rezeki ulah cunihin hayang nyandung sagala. Ulah. Pamali ngaran teh Budi eta asal ti Ciamis. Kepala Biro Ekonomi Provinsi Jawa Barat. Tah, saksina loba Bu Herpi. Anak meuli samping alus. Meuli samping alus. Imah sahaya. Anu boga imah ya. Aya ya. Ya Allah ya imah. Ya imah teh hiji imah geus goreng, nu kadua nu bogana jorok. Jorok hareup pabalata. Sok, jorok mah katingali. Kamu istri ya mah. Oh, teu salaki meureun. Yo. Mantenya. Tingali. Oh. Tuh tingali kuat kieuna. Wow. Tingali. Ayo ngecek ka dieu geura eceuna ka dieu. Ece teh naik jorok mah. Moal. Sok. Ieu beberes. Rapihkeun ku ece kabeh daripada ngaulang. Ya kasak itu ayeuna. Engke lamun geus beres dibere bantuan nyeun imah 40 juta. Tapi syaratna kudu bersih heula, ke dicek an UPTD sa UPTD di dieu. PU. Ku abdi dites heula cenah. UPTD dia saha? Engke dibere bantuan 40 juta nyeun imah bilik nu alus. Mana UPTD-na? Engke dicek. Nya. Ece teh boga salaki. Aduh, Aya salakina. Gawe naon? di pabrik tahu Oh, pabrik tahu gajinya sebulan sabaraha? seharian Sabarus poe. tergantung gilingan. Rata-rata sabaraha? 80. 80. Budak sabaraha hiji? Cicing di dieu. Geus budak ka duit ieu. Budak sabaraha hiji? Gaduh? Tilu sarakola. Sekolah. Eueuh ulah joroknya. Mohon. Mana kepala UPTD? Yuk, Om. Nanti hari Rebo di Kemis di teh dilihat rumah si Ece sudah rapih belum? Nanti di video. Lamun sudah rapih nanti videonya kirimin ke saya. Ya. Kalau sudah rapih berarti si Ece berhak mendapat bantuan 40 juta. Kalau si Ece-nya tidak rapih, tidak jadi. Saya pengen orang Jawa Barat itu rapih. Orangna kenal lalesang. Benar. Gitu. Orang gitu si Ehon. Orang. Mak, nges. Isukan mulai kepoe Kemis dagang sayur. Bener tak? Duit sawareh tunda, sawareh pakai muli beas nu cukup. Mandi. Nurun ayeuna ge bade. Tapi salin ku batu alus. Gitu. Sebaroga daging can. Ngadaguan isukan. Jadi lamun kurban teh menangna sakumaha? Tergantung Sakumaha? Kabagian sakieu ewang. Mun kurban teh. Mun aya, ayeuna anu kurban eueuh cenah di dieu teh. Sabaraha hiji cenah kurbana? Mobil. Sok, ayo mobilnya parkirkeun, sok keluarkeun. Bapak abis dicekin orang. Ya, kuring lain ngabagikeun daging kurban. Lain. Kurban mah kudu isukan. Ya. Membagikan daging untuk dimasak malam ini. Biar besok setelah sholat Id langsung makan daging. Ulah ngarep-ngarep daging kurban nu sagede kieu lila. Tuh, sok parkir Om ke pinggir Om. Motorna geserkeun. Di dia. Ngabaris, kan itu ngabaris. Hadir. Saha kokolot tadi dia sabaraha imah? Kang, akang di RT sanes.
Imahna di mana? Ah, di dia sabaraha imah. Sorry, apa dia mah? Aya 100 imah. Langsung baji langsung. 150 aya. Langsung balik dia mah. Ah, sok ya diatur ya. Ya. Hiji, Pak. Kayak nu ngatur, ulah perebut. Ya, aya nu rek ditugaskeun, sanu rek dibagikeun ka tiap imah anter-anterkeun. Ka dia. Aya, Pak. Beres, so. Entong baris entong. Ka dia. Pak Eris. Pak Iris ka di Pak Iris. Nah, iya Bapak Yota, Pak. Bapak Yota saya RT-na di Yota. Pak RT. Aya 100 imah di dia. Heeh, geus leuwih. Ini dibagikan ke tiap rumah. Iya, Pak. Satu rumah, satu. Ya. Nanti petugasnya 10 orang cukup. Cukup. Oke. Mana kade Om? Mana? Cici, kira. Tong parebut. Bagikeun ka tiap imah. Jadi mah kalem, Pak. Kalem, sok. Ya, nya. Jadi mah kalem Dibagi ke tiap rumah. Jadi ini bukan daging kurban. Ini mah daging dari saya dan Nihiang. Untuk dimasak besok sebelum Idul Adha. Agar tidak usah harus nungguin daging bagian. Menang sakieu aja balila. Ya mana ieu? Ya buruhan nu ngabagikeun anak 1 juta. Ya. Tuluan tak, isi buat juta. Enggak sengaja bagi 10 orang. Anu ngabagina 10 orang 100.000 ewang. Saorang ngabagikeun 15 rumah. 150 rumah kebagian kabeh kan? Iya, Pak. Sok. Barangna diturunkan di mana? Utang di dia heula di nu tiis bising kaburu bau. Sok dia mobil mah diparkir di dia. Langsung dibagi-bagikeun sok angka. Sok. Bagikeun sok. Hiji heula hiji bagikeun, ngambil lagi. Sok bagikeun. Tiap imah. Tiap imah ulah diberikan di dia kayak mana? Bagikeun sok, bagikeun tiap imah sok. Bu RT atur. Mana deh? Ieu mah lain sagede kieu, dagingna ge cukup sok saha enak dari mati heula. Ya, Pak. Sok. Baji itu mana kurang dia? No. Kurang dia Pak. Kurang dia. Bisa diatur kan? Bisa, beres gede. Mantap. Sok. Ayo sok. Sok. Atur ke tiap rumah, lamun cek di dieu. Apa dia, Pak? Bener diatur di dia, Pak. Bener bisa dibagikeun dua bener di Bang. Ke tiap rumah. Siap. Ini ayah ke video. Siap. Bapak, ini ada yang lagi hamil mau foto sama Bapak. Nih. Nyangakeun sing berkah, nya dimasak. Ya, dimasak. Dagingnya jadi kan atuh babe. Bapak sini ini untuk foto sama Bapak. Sama. Bapak sini Bapak. Lihat di sini ya. Bapak punten lihat di sini. Bapak punten lihat di sini. Ini Bapak Atas. Bapak lihat semua. Yang foto lah tuh. Itu Pak. Gitu nih. Pak Kades, abdi camat Bantar Camat, nuhun. Abdi eta nitip daging sabok, kanggo dibagikan ke wilayah ieu. Buka sabaraha ratus berapa? Semuanya 280. Oh 280. 280 bagikan ke tiap bumi wilayah ieu 280 teh aya meresa 2 RT mah nya. Siap biasa tuh pilih langkung teuing